Saberna naha ka apa unggal poe, unggal isuk, unggal peuting teh. Sok jawab jujur. Lamun dipikir-pikir mah dengar ti kurang kasih sogol. Eta anu arana ka apa Indomaret siga anu keur minum obat bae berang isuk peuting bari jeung lieur eta erek beli naon eta sapoe 3 kali ka Alpa. Heuda penasarannya tungtung nama orang ngintip eta. Oh no. Pas mana keluar orang nanya, "Ari mana geus meuli naon?" Jauh dah henteu. Atuh nah keluar ti apa? Unggal isuk, unggal berang, unggal peuting. Masih teu dijawab eta. Ieu curiga budak teh nya. Apa maling, apa naon ieu? Ku aing engke mah coba tungturkeun si sogol ke Alpa atau ke Indomaret. Hayang nyaho eta naon budak. Isukan kurang tungturkeun eta satu kanggeung. Eta ka Alpa ka Indomaret ngan saukur asup terus balik deui. Unggal poe kitu jeung kitu bae. Tungtungna mah ku urang diselek-selek nanya eta ka budak. Ari maneh saberna naha ka Alpa unggal poe, unggal isuk, unggal peuting teh. Sok jawab jujur. Hayang nyaon teu jawabanna. Cenah sangaja. Urang mah isuk berang peuting ka Alpa ge ngan saukur hayang aya nu ngucapkeun selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ih, apaan stres eta budak.